aing ampun ngan suluh jeung suluh we kumaha atuh pun Gusti cara batur kompor gas. Ini tidak punya gas acan itu dah eta boga pamajikan teh. Titah meuli gas der meuli calana. Titah meuli langseng der meuli cangcut. Titah meuli magicom der meuli kutang. Eueuh ka ceuregan. Kana nu kitu we pagaweanna teh. Titah meuli kulkas der meuli kongkorong. Kaiaan pisan boga pamajikan teh kana kitu we kana ka ieuan meuni hararese pisan kana kagenahan salaki kudu ngalah suluh we ampun aing mah bari jeung hoream di ngalah suluh teh jauh deh aing ampun boga pamajikan teh boga pamajikan teh ieu pisan ampun aing mah coba kamari titah meuli ku aing teh titah meuli pergi cai nih kanan dispenser der kalah meli nutup para ruguh meli radio teu para ruguh kan zaman ayeuna mah radio mah tuh da aya ieu TV dasar aing mah ampun baru aya pisan gak leutik Kang? ngomong geus teh mana maneh Nah, sada kukulunu ke gelenang sorangan. Teu kukulunu Ngapain gitu bangun amek-amekan sorangan ari akang? tidak menyamak-amakan sorangan kus nu burung hari maneh Buka eta meuli naon maneh Rek apa bareng lebaran? Meuli rokok teh jeung kopi Enggak atuh nya pan keur puasa. Keujang engke atuh Nanti we atuh sabatang mah meuli gampang dalila keneh. sabatang mage mahi ari maneh Pan beak dibeliin lah jam make beak rokok sabungkus moal pira tong loba teuing sabatang ge mahi buat buka puasa mah. Meniku banyak-banyak. Ari akang naon biasa gegeleunang cangcut kutang naon? teu eta dina ieu ning dina film aya nu make cangcut jeung kutang Bohong. Gegeleunang kitu pasti ka pamajikan. teuing aing mah ting maneh mah Sok lieur gegeleunang wae itu kangen wani aya hareupeun. terus menjadi amek-amekan sia teh Amekan. eta teh jang naon teh nu kieu teh Nyen kemang goyang. goyang Pan merentareh lebaran teu boga engke bisi aya dulur datang ari akang. lain nu kana ditu mah moal ngeunah lah Nah, make nyebut moal ngeunah. ada teu beuki urang mah kamang goyang Cek saha teu beuki aing geus jadi mah puguh ge di daang. geura ini ka itu jiga Awas sebelah sok gegeleunang wae tuh kangen ngewa lain isi kadenge. geuleuh di kadek ku aing sia teh Kadenge tetangga mah era. maneh anu cecara wongan da aing mah teh cecara biar wongan gegeleunang wae maneh sorangan. maneh anu pikaeraeun mah ku tetangga biar waktu ada we jadi awewe teh naon kitu patut jadi awewe teh kaian pisan ka salah kita dibabak ku aing Nu heueuh teu beuki nu kieu padahal pang beukina. Tuh kangen wani ngomongkeun sia. Nu heueuh pisan.